Urang mah ku Gusti Allah ditakdirkeun daek ngaji, urang alhamdulillah. Dek salat urang belajar rukunan heula, dek puasa ge urang beberajar rukunan heula. Asadunas hasrotan yaumal kiamah, pang nalangsana engke jaga dina poe kiamat rajulun hiji lalaki amkanahu thalabul ilmi fid dunya, padahal aya ieu teh kesempatan jang nyaran ilmu, aya kesempatan jang ngaji tapi henteu dipake ngaji waktu tersebut. Palam yatlubhu teu dipake ngaji, padahal kesempatan gede lantaran diisi sieun imah na aya mushola, didinya aya ustad magahan, tapi jongjon be nyanah teu gaji. Aya tuh kiai anu magaha nyana jojong be pae bakalna pang nalangsana dina poe kiamat.